Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satracana abdi ngenalkeun nami abdi Nabila Krenia Zahra. Abdi di kelas 10 IPS 1 bade nyarioskeun musibah anu disebabkeun tina virus corona. Naon eta virus corona? Virus corona atanapi COVID-19 mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan manusia. Virus ieu masih aya hubunganana sareng cukang lantaran SARS sareng MERS. Anu bitu sababaraha tahun kepengker. Penyebabna bisa tina ruangan urang nu kurang sehat, lingkungan urang nu kurang sae, sareng kagiatan urang nu kurang merenah. Pencegahan supados urang nyingkahan virus corona, hiji, ngajaga imun awak sehat. Ngaranjatkeun konsumsi sayuran sareng buah-buahan, latihan rutin sahenteuna 30 menit sapoe, tiasa dimimitian lempang. Hindarkeun rokok sareng alkohol. Minuman cai mineral sahenteuna 1/5 liter per dinten. Kedua, ngumbah panangan anu leres. Ngumbah panangan anjeun nganggo sabun sahenteuna 20 detik. Upami anjeun ngalaman kasusahan pikeun cai, anjeun tiasa nganggo sanitizer panangan sareng wipes baseuh anu ngandung sahenteuna 70% alkohol. Tilu, ngajaga jarak sosial. Hayu urang ngadukung keluarga, babaturan sareng baraya ti diri urang sorangan teu ngarambat kecuali reles-reles mendesak. Anu kaopat, aya 2 jenis anu anjeun tiasa nganggo pikeun nyegah penyebaran virus corona. Nyaeta topeng bedah sareng topeng masker. Anu kalima, stay at home atawa lamun cek orang Sunda mah cicing di bumi. Nyaeta ngurangan kegiatan di luar bumi, kegiatan kelompok atanapi pasamuan jalma sanes. Mau sakitu wae anu tiasa kusim abdi diterangkeun, kirang langkungna abdi nyuhunkeun dipahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.